A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngahalalkeun pajak. Pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi. Jelema ngahalalkeun pajak. Eta teh geus boga murtad. Cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal. Ayo beuki menyana ka pajak. Bupati terus jangan nama gupak di pajak gupak jangan kos kebodongkolnya nama geus gupak. Ih mantek cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara kanyawa. Kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae. Hese bae tah husu teh lain hese deh hese jasa. Ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik. Ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut pan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna bupati Bogor tuh pan siapa nyaho jasa pan babat Prensia kan paling didengekeun we atuh ge nyaho. Eta teh kan Kiai Rahmat Yasin teh masyaallah. Lamun menteri agama atuh talar Quran, berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh. Nah, cak bupati nu sejen, tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang. Can kagiliran cak kabeh ge salah. Nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang teu dihitung kitu ku rakyat je warangsan kan gitu nyaho urang ge sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan eta sakitu persen deh ke mana berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran usum deuk jore bae kan geus kanyahoan ku aing lamun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang. Emang kumaha gitu mandat Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai ceknya tidak akan selesai saking non gitu lapis wah ilalaga nah ieu mah keur carita sabodohnya na ibarat reki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim haji jana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat diatur ku nyararana nanya anu nyieun pek ka ibarat reki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak inum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibeuleun dibulak-balik kerecek saya eta bupati saya eta gubernur saya eta RI 1
Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngereceh. Ternyata makan kafir. Iya sing hade tah. Ya hartina urusanana emang eta manggeus diplot ku negara, pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urang na bakal dipajak arak-arak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyana darek mah gupak dipajak baik ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur cerita mantan be nu bener haji ibadahna jarang kunana teh bensin kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun teh tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aju pelit mah hererese jasa. Ieu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sabener-benerna pamarentah nu halalan teh kumaha coba eta. Coba eta teh kumaha eta. Ieu mah urang ulah bebeja ka batu, urang bae maksudna ieu, urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah. Ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah. Ulah cek PNS saya mau ngaji deh minggu harus sanu nih tahan ngaji ayo itu los ya ngaji najeng Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupaknya na gede mentanya naga memantak aya hak sebenarnya mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pamarentah aya nu ka kula ngomong Kiai eta aya hakna di pemerintah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing jeung sia mah cak hate kan teu dijawab heula teh aya hak mah kula paling seuri beus teu naon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh los teu emang ka kula nu ngerada aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameunangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab ku kula ge sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngalueukeun pamerintahan mana sebab kokocoranna ti mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hade ye lantaran urang mun teu ngaji mah
mungkin orang tanya bener aki-aki nu ngaberitakeun di masjidnya dolo ayo ngaraja bari batuk-batuk teh kitu tah masyarakat sana magana kiai anu embung lain mah kajian teu ngaji jakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nya ngalaglegan duit masaan duit pamarentah teu hayangin kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji teu daek ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina lain lalagaan tah hebat jasa sok jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh pindah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pesantren make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deukeut aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah ku yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu beta ta salat teh awak geus sebenarna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeuketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeuketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeuketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit kela cek ulang teh berduit sih rek mere gede letik siapa pajar bener baik kan tuh siapa tolol sih sabara urang nu ditolakeun teh wah mah terus berjuang ayo ngeriung diondang ku nya pek bae kula emang tidak diondang gitu ku pemerintah dosa datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu kalau teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh wale datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidat ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah tuh ieu memang tugas di Gusti Allah keur carita aya waktu mah tuh hayu ngan ketika dibere duit teh mbo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jangsa itu mah rahasia negara tuh maksud ulah didahar teh Allah maha uninga teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak abah ibarat caritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna
kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun di dahar keras aku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantap henteu wae kata ka kuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sapodo nyan mah teh husuk ge urusannya na ieu teh batu adak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya mah teh beleteran cara kos gitu cenah atuh berarti racun sabar nu kos kitu mah kudu diracun ieu lah nah halala muharraman sekedar supaya nyaho bae ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus atuh mah dengan di perusahaan digawe di perusahaan halal tambah kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantap mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji malai gede di bawah ngaji mah malai bupati malai ngaji dengan berbagai alasan sibuk lah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung bannyana mah embungeun sebabna makanan hayangna terjalan ka luhur bae terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae eta kan hebat tah kos itu mah teh ngaku berarti nya lah aing mah geus kajengan mal deukeut dong jeung bupati bae teh kadeuleun jeung kana aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae oh masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik wa min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabara urang anu deuk calon bupati nu bisa mah kukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu geus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi oh kitu usaha bae tangka ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah negara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui kok nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal anu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ulah datang ka ngahalalkeun wallahu a'lam bissawab.